Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kapihatur Senopati Agung Pajajaran Bapak Herman Keprok yang ngejeuna miwah besan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Kum Tadi Wiji-wiji, Pak Camat, Ku RT RW Akin ini. Katanya Bupati itu kan warohmah. Wah urang lain warohmah, wamin. Keprok, kuring teh paling hoream lamun sina pidato hareupeun panganten. Naon lain kitu. Nitah mapagahan panganten, boro-boro mapagahan panganten aing bubar rumah tangga. Bener tak? Ngan bedana kuring mah bubar, nah digugat lainnya gugat. Jadi teu bisa kuring mapagahan mah dicontoeun rumah tangga mah Bapak Herman sareng bojo. Bener tak? Pak Bupati miwah bojo. Biasana bupati rata-rata boga kabogoh anyar. Bupati Sumedang mah henteu teuing sieun ku pamajikan ting teu gablek duit. Bener tak? Sarua biasana tong boros sekda, kepala dinas cunihin. Kepala bidang cunihin, camat loba cunihin. Tapi sekda Jabar mah cocok duitna loba. Da teu cunihin. Eta we anger. Kahayang mah kuring ge nyaho gede. Ngan kawani eueuh. Bener teu? Nu kadua aing lieur ti tadi. Liurna kumaha? Yo cenah anak urang nek nikah di KUA. Cek aing teh. Berarti geus kawin balik, make ka aing balik we. Aing geus balik teh lain Pak, kudu ka imah heula. Aing sugan teh ka imah terek sila, ngadondahar aing teh geus tubuh teh isuk gitu. Di kamari teu urun-urun. Aing datang ka teh rame, aing mah lain kawin di KUA, ieu mah kawin rame-rame atuh. Ngeus we di dieu panggil KUA-na ngariung, bener teu? Tapi memang ukuran sekda Jabar mah ieu teh ngawinkeun budakna numpang sederhana. Sekda Jabar gede gajeuna ge. Jadi lamun barang bere ka tetangga leutik pulangkeun deui, gede gajeuna. Eta teh nu resmina mungkul nu teu resmina loba. Saga tiap minggu teh aya teh kena nu teu resmi teh asup ka nu rekening. Aya sekda Jabar mah. Nya kurang leuwih 20 mah aya per minggu pasep aya. Sok balik pasea. Tapi nu paling utama ayeuna teh kan urang teh keur semangat ngawangun rumah tangga. Naon cenah? Urang teh kabeh keur semangat ngawangun rumah tangga. Ari imah teh naon? Ari imah teh imahna batu satangtung. Aduh, mungkin lieur sih kamu. Dipantauan ku handeulem, ditihangan ku hanjuan. Imahna di mana? Di Birit Leuwih. Naon cenah? Birit Leuwih. Imahna di Birit Leuwih, di hatepan ku handeulem, ditihangan ku hanjuan. Ari birit teh naon? Buy. Naon cenah? Resep nu gede nu leutik bujur. Aki resep bujur gede sia teh. Lamun hayang bujur gede kawin ka munding. Bujurna gede. Imahna di Birit Leuwih. Ari leuwih teh jer. Ari leuwih teh jer. Ari bujur teh dek
deket. Ari bujur teh barang nu deket tapi teka tempo. Deket teh bujur. Teka tempo teh. Sabab imahna dibirit leuwih. Birit teh bujur, bujur teh lir ibarat leuwih karampa tapi teu kabeut. Naon hartina loba perkara nu deket tapi urang teu nyaho. Ari Gusti deket jeung urang? Deket? Nyaho teu? Jadi kudu naon ayeuna teh urang teh kudu loba ngaragap kurasa meh kapanggih eusi manahna. Jadi naon urang nu ruksakna tatar Jawa Barat teh teu marake rasa. Benar? Benar? Kulantaran kitu kuring teh hayang ya minimal ngadeukeutkeun mulangkeun ajaran kahirupan teh kanu rasa. Sabab rasa boga rumasa, loba jelema boga rasa bakal boga rumasa. Lamun teu boga rasa moal boga rumasa. Sanajan anjeun ngaku mangeran kanu kawasa, teu boga rasa moal boga rumasa. Ibadahna moal karasa ku dirina jeung ku rakyatna. Nek nyarita naon itu? Ya. Imah naon ieu? Imah panggung. Dijieuna tinu auhi jeung tinu kai. Heeh. Mahal teu nyeuna? Mahal. Murah. Kai di baheula di urang boga awi baroga melakai aya nuar kai aya hitunganana aya usumna aya poekna aya lahir kai nu boga kualitas dijieun imah nangtung satangtung hirup. Nu boga imahna geus teu aya anak incuna ngadiukan keneh. Naon sababna? Kolot baheula make itunganana make rasa. Nyieun imah lain nu lantaran hayang katangar ku balarea. Nu penting mah hayang tentrem ayem hirupna. Ngawanguna make waruga lemah. Nuturkeun naon? Nuturkeun kahayang angin, nuturkeun kahayang cai, nuturkeun kahayang panan poe, nuturkeun kahayang taneuh, lain nuturkeun kahayang hawa nafsu. Bener teu? Naon akhirna lemur awut-awutan desa acak-acakan. Kumaha lemur awut-awutan? Lemur teu puguh bentukna, imah patuliksak, bentukna beda-beda, rupa-rupa. Akibatna naon? Lemur leungiteun ajenna. Kalemur jelema teu ngajenan, nganjang teu ngajenan ka indung bapakna, budakna dibawa teu bebeja balik peuting sabulan utah-utah. Jadi kumaha atuh ieu teh? Urang Sumedang di ayeuna desa-desana mengpengkuwuna karuat keneh Pak Bupati
tiap desa kedah ngadamel peraturan desa anu ngatur tata letak bangunan, tata letak pemukiman, ruang terbuka hijau, ruang kanggo sirah cai, sareng ruang sepiteng nu kudu diatur ti ayeuna. Urang benerkeun mengpeung urang ngajabat, meh lemur urang boga wibawa. Lamun geus lemur boga wibawa, engke bakal didatangan ku sarerea. Lamun didatangan ku sarerea, urang ulah ngarasa gaya didatangan ku batur ka imah urang, tapi urang kudu cing caring cing pageuh kancing, set saring set pageuh ika. Anu kedah pageuh kancing saha? Nyonya besar minantu Bapak Herman. Pageuh kancing. Ari kancing teh lambang kahormatan istri. Mingkin pageuh kancingna istri kajaga kahormatan dirina. Mingkin kenor kancingna, sering coplok kancingna, sering dibuka ku saha wae kancingna, eta teh dongdot. Ai dongdot teh babaturan jablay. Ari jablay teh babaturan bondol. Ari bondol teh babaturan janggol. Ari janggol teh ceuk bahasa Pasekdama PSK. Itu apa itu PSK? Peuyeum suka kanjut. Oke keprok. Naon hartina kekuatan istri aya di nu rasana. Salaki usaha dijejeh-jejeh ku istri nu boga rasa, saeutik mucekil, saeutik mahi loba esa. Istri nu boga rasa, salaki mangkati imah pamajikan ngadoa make rasa, menekung make rasa, dibere duit balanja dijejeh-jejeh make rasa. Loba jelema nu penghasilana leutik tapi buh bre imah boga, sawah lega, kebon aya, budak garaya. Bener teu? Oh, Pak, nu setap-setap biasa, nu pagawe-pagawe biasa, nu rakyat biasa. Urang balik ka kolot tong ayeuna. Ari baheula ibu-ibu tahun 70-an salakina baroga gaji toh. Ibu-ibu tahun 70-an salakina boga gaji toh. Anakna loba teu? Boga pembantu teu? Nyangu ku sorangan teu? Sorangan. Bener teu? Ngajuru di sesar teu? Bener teu? Beres ngajuru make paraji nage teu dibayarna ku beas jeung dibekelan hai. Make dahareun-dahareun bergiji teu? Make resep ti dokter teu? Ayo. Sarenam teu? Make obat langsing teu? Bangetna make skincare teu? Ibu-ibu baheula beureuteun mah garemlung teu? Bener teu? Anak salapan beteungna kempes. Anak 12 beteungna kempes. Beungeutna ukur make wedak sari pohaci teu karadak, teu make skincare. Hirupna bukbrak, itu ngomongna ayang bebek. Kesana kemari Bapak sia. Naon sia teh inung sia. Para siapa sia biasa we, tapi teu bubar siga aing. Bener. Teu pura-pura inung baheula mah. Bayangkeun anakna 14 da teu beundeung yang betul. Sugan senam.
Senamna kumaha? Kasalon. Aya kebul kejo dinu dulang jeung dinu asepan kanu beungeut da teh jerawatan sok sieun ini marane tempo umurna paranjang teu sok ka dokter gigi tara sok ka dokter kandungan tara ka dokter kulit tara bener tuh barokah hutang Bang Emok teh inur urang ditagih ku Bang Keliling teh barokah imah teh ngawaris tanah teh ari sia mantake kursus tong laluhur teuing kanene sia we kursus mah mantake guru tong kaluhur teuing tong ka ahli waduh guru kanene urang ti ayeuna eta nini baheula teh sakola SD SRG henteu ninggalkeun tan kunaon eta teh nini urang aki inung urang baheula teh anakna loba teu boga hutang barudakna sakola sabab nini urang mah indung urang make rasa nyangu make nutu make ngajuru make nyusuan budak make ngahuapan budak make ngayun budak make ngamandian budak make sia anak hiji geus arara budak hiji gawe teu gableg ngejo budak make magicom maju bangsa bener teu inung urang anak salapan aral teu anak 12 aral teu sia anak 2 geus aral nu hiji dibacok nu hiji reuneuh nah yuk jadi pertanyaan Kang Dedi kumaha ngarengsekeun ieu kabeh masalah balik deui ka diri mulang karasa hirup make hate geus kitu cukup make hirup make hate geus ulah di protokol-protokolan lieur aing kudu deku kieu lila teuing diuk nu ngeunah nya geus make rasa ngeunahna kieu nya sedikeun aing kieu rek naon sia teh aing kudu kahalangan ku jabatan gubernur nyiksa diri teu hayang bener teh nu kieu teh disebutna silatut aya ajaranna aya monang silatutu ngeunaheun teh ngomong Deddy Mulyadi sabab ngomongna make hate gitu ngaliwat tadi ngebaris bapak aing kunaon bapak aing sabab rakyat geus lila leungiteun bapakna bapak lolobana bapak tere nah kugituna mudah-mudahan ieu begitu asup ka dia aing ngomong manya ka imah sekda jalanna butut ca Sekda mantan PJ Bupati Sumedang deh ayo langsung dijago batino ti belah ditu geus alus aing mah nanya belah ditu belah ditu nu alus mah belah ditu jeung belah ditu ge alus bener tak? Engke mah kudu alus. Lamun teu alus tahun ieu eureun jadi sekda. Bener tak? Bener. Lakukan sih imah butut, salam lurus. Imah kalau melur aing mah jalan kalau melur aing memang aing jadi gubernur geus alus. Ayo geura mikir, ting bupatina nu sina mikir, ting sekdana. Bener teh Maice? Oh.
Bener Mairo? Bener Mama? Bener Cetati? Pokoknya tahun iya jalan ka dia kudu alus. Kumaha we carana? Cici. Lainnya renteng. Hartina iya sekda teh alus, manehna teh ketua TAPD tim apa namanya tim naon teh TAP tim anggaran pemerintah daerah, mentingkeun batur daripada dirina sorangan alus. Tapi ayeuna ku aing anggarkeun sia alusan ieu jalan. Sanyaho aing boga kabogoh di dieu. Bener tak? Bebas gubernur duda mah. Hah? Hah? Ayeuna mah eta. Nah, jadi ieu mun aya pejabat dia kudu alus. Imah-imah rakyatna. Terus nu kadua, imah-imah nu paranggung sa Jawa Barat, Pak Sekda, ieu tetepkeun hidup bantuan perumahanana teu meunang dirobah. Panggung bere duit ku Pemprov jadi panggung deui. Rana dibere duit ku Pemprov jadi rana deui. Aing jadi gubernur, amprok ngalpoe jeung nini. Mus kerwek. Bari kieu teh. Meni sono cenah. Kakang Dedi teh. Bener sono mah sunombungan eta susu kana. Nih, mau nangkep teh nya. Si susu teh kosok di kieu. Cek aing teh Bu, jangar kana sirah. Rezep kan ini teh lah aing mah. Eta kabayangnya.